Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi. Bring sakabeh jalma-jalma diudag-udag neraka, taya pisan nu ngabela angin amal keur di dunia. Bring sakabeh jalma-jalma murunakan Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat. Nabi Adam teh ngadauh, aduh aduh karunya teuing, boro-boro nyafaatan. Kau lagi keur susah, tusugan ka Nabi anu. Bring sakabeh jalma-jalma murunakan Nabi anu, minta tulung jeung syafaat. Nabi anu teh ngadauh, aduh aduh karunya teuing, boro-boro nyafaatan. Kau lagi keur susah, tusugan ka Nabi Ibrahim. Bring sakabeh jalma-jalma murunakan Nabi Ibrahim, minta tulung jeung syafaat. Nabi Ibrahim ngadauh, aduh aduh karunya teuing, boro-boro nyafaatan. Kau lagi keur susah, tusugan ka Nabi Musa. Bring sakabeh jalma-jalma murunakan Nabi Musa, minta tulung jeung syafaat. Nabi Musa teh ngadauh, aduh aduh karunya teuing, boro-boro nyafaatan. Kau lagi keur susah, tusugan ka Nabi Isa. Bring sakabeh jalma-jalma murunakan Nabi Isa, minta tulung jeung syafaat. Nabi Isa teh ngadauh, aduh aduh karunya teuing, boro-boro nyafaatan. Kau lagi keur susah, tusugan ka Kangjeng Nabi. Bring sakabeh jalma-jalma murunakan Kangjeng Nabi, minta tulung jeung
syafaat. Kangjeng Nabi teras sujud kayang agung nyuhun ken syafaatna Gusti Allah tinimbalan peku anjeun syafaatan cengkat dina sujud Kangjeng Nabi teh teras ngorejat narajang naraka galak naraka ampun carerik hanjat meuna meja ijo Kangjeng Nabi ngahukuman dina waktu genep jaman jalma rengse sadayana Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi.